Di imah ya. Boga manuk naon enak. Ganti boga manuk. Wah, naon? Nasi atas mana cuk? Apa? Aing keur marap ieu ye puyuh euy. Puyuh mun aya balanna mah aing loba ieu. Boga manuk mana di mah? Wae manuk mah, aya we bebek mah. Boga sabaraha hiji bebek? Wa bebek mah. Aing resep bebek euy, uang beli we ku aing atuh cuk. Duh, wa. Nah, kan meuli ieu wa kan. Ku aing pada aya babalongan di pipir tuh resep aing naleun si Wawan ngarojay. Ah, nya. Uang gantian deui ku aing dibeli aya 2 mah 200. Atuh 200 mah rek dicokot heula. Jantenkeun ka dieu. Jig cokot atuh jig. Ah, tapi nya kita murah tadi adi urang oge bisi ceurik. Sia sok munya-menya pisan aing mah dianjuk ieu deh tah aja. Tah aja. 100 200 tah, jig cokot lah. Nya tua, daguan atuh di dieu kurang dicokot heula. Jig. Nah, Enggak sok lupa lekek pisan bebal tadi neuleun duit mal langsung dicokot.